Raksa Art Production. Mga kacarius ieu suyudana anu kacan pelayat tanpa budi tanpa daya aya di medan perang Kurukshetra. Damang nagranggrung siang kalawan tatu kumisang batarayama dacan ngersakeun nyandak hikmah Raksa Art Production. Nah teuing dewa kaula teh ulah diganggayung kira-kira cabut nyawa kaula. Wah. Dewa geura cabut ieu nyawa kaula atuh bat. nang kantaus dangu sasompengna bang Aswatama Gusti ieu abdi dalem Gusti ieu abdi dalem kaula nuhun. Saha abdi Gusti pun Aswatama. Tetinjuan kaula geus samar-samar. Kaula teh geus teu kuat nahan kanyeribu lahirna boh batinna tubat. Swatama kumaha putana Swatama jeung kumaha bejana yen maneh geus ngalaksanakeun tugas kawajiban maneh Swatama. Bat Gusti mugi-mugi bae ayeuna mah Gusti teh tiasa lugina bari kumanina. Reh naon anu dipimaksudku abdi Gusti parantos dilaksanakeun. Saparentah paduka dalam parantos dilaksanakeun ku abdi Gusti. Para putra Panawa meh sadayana parantos dipaehan ku jisim abdi kitu Gusti. Aduh. Lugina kaula teh lugina Swatama. Sanajan Panawa menang perang, tapi Panawa hirupna moal menang kasenangan. Boh lahirna boh batina. Panawa baris narima warisan kerajaan jeung nagara anu geus ancur rusak sarta pangeusina geus kosong. Si Yudhistira baris ngarajaan nagara anu geus daya pangeusina. Hasil tina perjuangan anak salila peperangan ngan ukur untuk jeung bangke-bangke anu patulaya. Munguh kaula mah Geus sugema hirup teh. Kaula mah geus ngalaman kabagjaan anu luar biasa. Hirup teh aya kakurang estuning hirup dina sagara nikmat. Tapi Panawa tiba heula hirupna teu oleh sangsara. Tuh nepi ka ayeuna sanajan perangna unggul tapi warisan anu katampana itu taya barang anu hargaan Aswatama. Imbalan Gusti. Jadi kabeh Gusti paehan Parantos Gusti. Diantawisna Drestajumena Sri Kandi Pancawala sareng sajabina ti eta mangpuluh-puluh ku jisim abdi parantos dicacar bolang. Aduh, sugema kaula ti Swatama sugema. Ayeuna kaula geus lugina, ayeuna kaula rek ninggalkeun ieu dunya teu panasaran paeh sabab kanikmatan dunya ku kaula geus kaalaman. Lajeng wis pinasti kersayang widi yen Prabu Jakapitana raja saking negara Ngastinalaya anu koncara mancanagara wis pinasti kersayang widi yen dina saat ieu disukunkeun atanapi dicabut ieu manaku Sang Yamadipati mulih kajati mulang kasar mati sapisan. Aduh. Aduh Gusti hapunten Gusti tubah. Aduh Gusti. Salira panjenengan parantos masih perlaya nanging parantos lugina abdi Gusti oge lugina milih parantos biasa ngajalankeun kewajiban saparentah dampal paduka dalem. Lajeng Bang Swatama enu
yin saparantosna mateni para putra Pandawa gaduh pirasat yen nuju yen di ati-ati atana pitu udag-udag para Pandawa anu tangtosna ge bakal males pati. Wah, lamun kieu kaula kudu indit ti dieu. Kaula kudu nyumput masih jauh sarta ulah kapangit pihak Pandawa. Kemot Bang Swatama melempat ngantunkeun layuna Prabu Jagamila. Eling mangka eling lumingkah di bumi alam Darmawa wayangan baik rakataya pangawasa lamun kasasanya nafsu nu maka kaduha nafsu nu maka kaduha badananu harumpai daun harumpai silih harumpai baturai mah baturai ura baturai baturai geningan gantunya lain hidung majai dan batu hidung sepen hidung sepen lain nina nina nama dan kupilana yang ayah yang Tarkim yang Obed kabeh we ge mah ke nyelang kana waktu jang kumaha bang ya aya heuh syukur atuh jang ke nyelang kana panutup urang teh masihan kagegelan gitu ka anu ngagaraeun ieu kaset ataupun ka kaum dangu semua di mana ieu kaset disiarkeun di radio-radio duka radio mana ieu nya cing hiji deui we lagu yang etang-etang kagegelan lagu teh judulna teh Panon sangakeun usaha kula ning Aan Darwati anu ti Cideres teh acuh cingprung kayaknya hidup di tengah
dari sawah ya neng turun ke balong. Dari mana itu ya abang datangnya cinta? Dari mata ya neng turun ke kantong. Lamun panon itu ya abang diadu panon. Alah, berarti abang kedap kedip kayak neon. Kalau panon ya abang dipakai noong. Mata abang ngadadak segede goong. Ngadadak segede goong depanon namun dipakai noong cenanya. Hidup di tengah badan bisa berembentang penuh katalah panon anu hijau dari mana saya abang datangnya lintang? Nyata dari sawah ya neng turun ke balong. Dari mana saya abang datangnya cinta? Dari mata ya neng turun ke kantong. Lamun panon saya abang diadu panon. Hati abang kedap kedip kayak neon. Kalau panon saya abang dipakai noong. Mata abang ngadadak segede goong. Panon abang monger-monger sok ngadadak segede goong. Hidup di tengah badan sisi bisa berembentang penuh katalah panon anu hijau dari mana saya abang datangnya lintang? Rewel Raksa Art dari Production. sawah ya neng turun ke balong. Rewel Dari mana saya abang datangnya cinta? dari mata ya neng turun ke kantong. Lamun panon saya abang diadu panon. Alah rewel ya. Hati abang kedap kedip kayak neon. Kalau panon saya abang dipakai noong. Mata abang segede goong. Mangakin ucap para Pandawaan perantos kawartosan
yen para putra Panawa ditelasan ku Aswatama lajeng we nyusul tepus Sirajapati leuweung di asruk sampalan di Sabah wis pinesti kersayang widi lajeng Aswatama kasusul ku Arya Bratasena kalian Arjuna Bangsat kurang ajar binatang awas. Empat kamala setan Kurang ajar seperti itu. Aswatama Aku suatu kurang ajar binatang. Awas bangsat. Rek lumpat ke mana sampean? wujudna maneh jalma tapi hati serta kelakuan maneh teu beda ti satu hina kepala maneh geus maehan dulur jeung baraya kami dina waktu bertibrasan hiji tanah yen maneh lain jalma anu berbudi tersangka putra Resi Komayana anu ku kaula dipiguh dipihormat ubalaya nista jeung hina kelakuanan ayeuna geura tarimakeun ieu hukumanana Ieu. Ulah loba omong. pokona kaula geus ngarasa puas sarta Gusti kaula Sundana geus ngarasa lugina sarta teu aya kakeul kapanasaran dina ajal. Iya, Tetela maneh geus jadi jalma anu teu alang kumapalang bangsa. ukituna. Kaula ge moal alang kumapalang dina ngahukuman awak sampean Swatama. Bratasena. Paribasana pikeun kaula mah hirup neut paehos. Eueuh deui anu dipiberat ku kaula. Cenah eta sampean rek ngahukuman kaula eta hak sampean tapi kaula ge boga hak pikeun mertahankeun diri malah kaula geus nekadkeun diri yen ayeuna waktuna pikeun mateni para Panawa Kurang ajar binatang. awas setan Iya tiba kena. mangatina panyariusan pang-pang Swatama lajeng kapangkat ieu jimatna Sunda Manik anu aya dina mastakana lajeng dirampas anu mangke bakal dipasrahkeun ka ieun Dewi Drupadi Mangga kakocap. ieu Arjuna anu memang panasaran lajeng wae ngajak peperangan kalian bang-bang Swatama dumeh Arjuna secara satria hoyong peperangan ijen patutunggalan Lajeng bayi Raden Aswatama. ien ngalpas senjata Bramasta hiji senjata Pamasihanti yang Jagatnata lajeng dilepasku bang-bang Swatama Arjuna. Bratasena rasa tiba kena ieu senjata kaula Bramasta ieu senjata Bramasta anu memang sakti sarta ampuh tanpa padan Kauningan Gusti Betara Kresna elaka dalah Yayi Janaka Yayi Janaka. kaula nu Kularaka Betara enggal geura tinggal itu senjata Bramasta kaluarkeun senjata Panulak Yai inggih menyuk suku. lajeng Arjuna kaluarkeun senjata Panulak Ayo mantap. mangga ieu senjata Panulak ieun senjata Bramasta henteu tiasa lebet kana senjata Panulak nanging ieu senjata Bramasta dipengkolkeun lampahna nuju ka Awang-awang. Dina panyeriusan. ieun langit kaduruku awahing ampuhna ieu senjata Bramasta katingali yang Jagatnata ieun yang Jagatnata benu tanpa padana lajeng we ieu senjata Bramasta dicanak ku yang Jagatnata ngulih ka kaya Kurang ajar. Iya senjata Bramasta pulang dari mangga saparantosna ieu senjata Bramasta aya dina panangan yang Jagatnata lajeng we Arjuna ngalempagkeun senjata Pasopati Swatama lajeng dipentang ku senjata Pasopati kena kana dada parat kana tonggong mati rubuh sapisan nang barang Sukmana rek medal tina gua garwana Sri Kresna anu ngaraos jengkel ku petana Aswatama anu parantos mateni para putra Panawa
lajeng Sukma Aswatama disapa sina sasar di dasar bumi lamina 3000 tahun atawa dina apesna upama je Sukma balik deui ka dunya baris asup kana jasad makhluk dina kayaning sasatuan kotor lawan anu mawi dina panyariusan ieu Sukma Aswatama nya jadi sato brengkutis nya kitu deui kertamarma jadi sato bangsa keuangan ai kerpak mah nya jadi sato laib nuliana kayaning hengkik-hengkik kadaharana bangsa kokotor liana ti eta ieu sasatuan teh liarna teh dina waktu sandekala hirupna ukur di tempat-tempat anu sunyi jauh tina alam karamian kitu numutkeun dina panyariusan mangga kersana ieu supatana Sri Kresna ieun ka Bang Swatama kerpak katut kertawarna estoning sacedoh metu sakecapne nyata Swatama lajeng ambles ke dasar bumi jadi satu kalawan lagia tingalaga sami-sami pada ayen mulih kapasanggahan Panawa para Panawa anu nuju mengaluh kudu meh kalengitan ku para putra Panawa anu perangtos mati ayen Kurajapati Bang Swatama yai wayah ayai ieun urang mengaluh di hati dina mangsa nyacapkeun ieu perang Jayabrata ieu terus teka pilodam Bayana katuncar hidup iraha katapani ayana katurai tina iraha patepangui namun tanda cocok campuran sang gigi membaca kesosonan jalan Ciparai kira kajampau deui sabada urang baturan iraha patepang deui sanes teu sedang hadap hartos nama sadari dan abdi kesono waktos naik sakedap deui pastirku jakarapitan pita plakun di bentan abdi sumeja pamitan nyangakeun wilujeng sare abdi di damdam mangkona dikakiman sae abdi ngarenca ulang angini sapirakeun tidak deui tidak jai palapiran nina bati dan gugurira lemeng tanah cecongan jalan agaran cagalu puncak ke dasa sono sekedap dari padang puncak ke dasa sono sekedap dari padang jalan habis sirkukan ya bola
ketapang deui ayeuna sareng abdi ketunaitin irah Alah. patepang Mangin. Geus karumpul. Perang geus tutasnya. Tadi bahasna we Mangin. Ya, mudah-mudahan we lain ayeuna panawa geus unggul perang tinggal ngawangun nagara ayeuna nya. Mudah-mudahan we atuh sakumna bangsa urang dina mangsana ayeuna teh ngawangun nagara teh sing naon kapetik hasilna kalabuahna pangwangunan teh ulangan sakadar bisa karasa naon nikmatna ku sagolongan bae ieu mah kudu sakumna masyarakat nu leutik nu sedeng nu gede rata we ieu mah kabeh nu pangleutik lapisan kitu nya mangin alah nya mudah-mudahan we atuh sing tinekanan sakumaha paneja urang masyarakat adil kalawan makmurnya murah sandang kalawan pangan lemah lipah loh jinawi serta murah harga alah ayo dah walah kemana nyanyiar bayu kekaler katudah deui kemana nyanyiar tuh geus paler mah geus paler kah Mangin aduh Mangin parantos lami janten seniman parantos gaduh naon hasil tina seni teh nya lebet kunaon mudah-mudahan we atuhnya jadi seniman teh hasil dina seni teh seni daerah lain cing atuh sing kabuli bajai kayaknya syukur atuh sing bisa ngamangpaatkeun anaknya mudah-mudahan we atuh boh pamarentah boh masyarakat jangan sakadar ngahargaan teh kana senina aimanna dipopohokeun kade senimana ya kudu dihargaan deui nya mangga atuh manggiin urang kumpul para miarsa anu sami mulia cunuk kana waktu ninggang kana mangsa carios suyudana gugur anu dihijikeun sareng carios jayagang siran kiwari parantos tamat simpring saparakan cati seni Sunda daya guna tumaritis seja amit munur wilujeng pikantun kembang pinatik sumateng mekar sinebaran sari tutup lawang saikot daga